deui. Udang. 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 Eta hulu dan ngaplek. Korban bunuh diri mulai. Cekatkeun ka itu tah. Tah. Nah balik deui. Laka tangah meneh. Saha ngaran? Kasih tahu gak ya? Lebay jeung deui. Saha ngaran maneh? Wih malah yang ditanya ngaran ayam jajan. Maknya juri jajan. Periksa duit itu mah. 10.000 aduh mah. Yang naon? Ayam beli sebelah. Mainnya maneh jajan sebelah. Saha ngaran? Lain ayam kenalan ayam jajan. Oh, kenalan heula. Engke dibere duit 10.000. Bang bukakeun tali pocong teh. Nah dibuka. Hese hayang uduhut. Ada di Blitar. Ada tahun di Blitar. Ah ya juri nu kieu nya. Saha ngaran? Mimitina tungtungan. Maman. Ah, Bener. lain. Kokoh dah tapi lain. Saha atuh? Mumun. Lain. Maman. Lain. Mimin. Mimin mah awewe. Ari maneh lalaki. Insyaallah. Iya nya. Lalaki insyaallah. Talu ah. Lagu. Naon? Jadi kita. Ngaran abdi mimitina tungtungan. Ngaran abdi Agus. Oh Agus kare maneh. Nah mana bisa mau Gus? Aduh, mah. Nah, kadang suri, abis itu pensiun. Dah mana malucu jurigna. Nah mana bisa mau? Cari tanah kieu mah. Abi teh menuju apel ka imah ka Bogo. Basa malam minggu teh ya. Mana teh apel ka Kabogoh? Yang geus sabaraha taun mana bogohan? Geus 5 tahun. Apoy abi nganterkeun ka Bogo ka kahate. Apoy mah. Di Senen nepi ka Jumaah dianterkeun ku abi. Nepi ka abi teh waktu jam gawe. Hayang meuli bensin. Ngajual heula TV. Karunya deui. Abi teh apel ka Bogo basa malam minggu teh. Barang ditingali ku abi mang do aya daluruk kuning melengkung. Sing goreng atau ku abi dikawin ku baturan abi. Nyari hati. Pira oge awewe menikot nyeri hati. Pira. Kembali melot waktu siun cenah. Bayangkeun 5 tahun lagu. Lain waktu sakedeun. Gotong bari melototan ke siun. Aja betok ceuring meneh teh. Da awewe mah loba keneh perempuan masih 1 juta.
lamun aya nu bogoh wae berarti nasib. Kembay, penting hati can payu oge. Cok sanajan bogoh ka budakna polisi, da budak teu bogoheun ka maneh. Kembay sing Rido. Nah, apalan ka budak polisi. Nyawa pan kasih intang. Budakna mangipieun. Pan putus. Eta mah kabogohna si dalang mantana. Heeh. Karunya salnasi banting si ieu. Geus aya nama si Rido si Ikhlas. Geura balik deui ka alamanna ulah ngagang kaum jelema di dieu. Dihadiahan ku abdi surat Yasin. Oh, kaya sih. Hah? Panjang deui. Al-Fatihah. Ayat kursi. Kursi ge potong. Hayang naon tuh maneh? Hayang dia motor NMAX. Yang naon NMAX? Trek ojek ya. Ay. Udah. Mas udah. Kemana? Wah, di jampean. Udah, enggak wala. Terus eueuh jurig noge. Pan kurang di jampean. Udah, enggak wala. Nah, eueuh. Nah bisa eueuh. Tuan mah kasare wae atuh tah lanceuk ieu wani. Kanian. Kuaha disingkat. Dewe dak mata sila ngaji. Bisa dijampean. Paling lar jurig bisa. Kuaha ningkap dewe. Naon? Balik dewe. Aduh please. Please ya udah itu ayo ya. Aduh please ya. Ke di bare mau punya. Aku kita kukuring gitu nya. Tugas itu apa jenengan ya. Aduh begitu karunya. Kuaha? Ku si cepot. Wanian si cepot eta jampean ge alus kitu. Ini ngegeun udah we. Naon jampean? Aduh, aku mah balik nyana. Nah, ada benar. Eta mah jampe dahar. Paling gurih mah si dahar ku dewe. Tapi artinya. Naon ceri? Gasik ditampi engal ditanya. Benar ya na cepot. Sastra tinggal budak Semar Badranaya. Laras abdi